tingali ieu teh acisan keur zaman masuk dagangan nama teu kudu milarian ka kebon ieu teh acisan keur zaman dagangan keur abi alit tuh teu kedah jauh-jauh milarian ke kebon. Lihatlah kawan, tempat main kita dulu sekarang penuh dengan rumput. Maneh kuwarara asnya. Hayu atuh pada ieu juang nostalgiaan. Warara asli keneh di lemburan. Aya tatanggian ieu mah gaduh bumi teh tuh. Itu aya bumi jadi itu jauh. Di tukang ieu kebon balong. Yuk juang lanjut bebersih, juang berenan ieu anu aya di payun ieu. Tos kahujanan, tos kapanasan. Kalah coplok deh ya Allah Gusti ieu barudak tadi kumahakeun cenah itu sesepedahan teh. Ayeuna mah nuju usum hujan jadi sesepedahanna cuang simpen heula. Tah ieu ge pesawatan meni kalotor kieu na dialah-kalah dialungkeun kaluar. Jadi kahujanan meni belok cuang tumbah heula cuang poekeun sugan aya panas engke rada siang anu tiasa disandak deui kalebet bumi. Lumayan aya cai hujan di luar jadi teu kedah dikumbah di lebet di dieu we oge cekap cuang poekeun heula nya. Lanjut cuang sasapu ningali di payun ieu meuni barala barudak mah cenah runtah teh padulung we. Pugu ari usum hujan mah taneuhna teh sok baseuh jadi cekel mun sasapu teh. Sok liat sok kararese tapi daripada barala mending cuang sapukeun we nya. Ames sada katingal bersih di payunan bumi teh. Sok sanaos engke bala deui tapi teu weleh we disapukeun deui. Tuh tilas wangi hujan maneh ku baseuh keneh ieu teh da enjing keneh teu acan siang teu acan aya sorot matahari da sok rada siang ayeuna mah panasna teh tetes lohor teh reup poek-poek deui. Alhamdulillah sakitu oge nya tiasa kangge nuuskeun acuk mah henteu baseuh teuing. Sasapuna cuang simpen we dugi ka dieu engke lamun tos aya halodo tos rada garing engke diangkut ka pengker disapukeunna ka pengker. Ayeuna mah dugi ka dieu we heula sasapuna da lamun baseuh mah sok tepel sok harese sok jareblog kana sendal ogeuna sok belok. Nya tingali di dieu mah tiiseun wae tiap dinten teh jarang we jami anu ngalangkung teh. Ngalangkung tiba ngalangkung ka mana paling ge hiji dua anu ka balong. Tos we lah dugi ka dieu tah sasapuna nya enjing we engke lamun aya halodo mun tos rada garing taneuhna dilanjut deui sasapuna. Ayeuna mah dugi ka dieu we heula sasapuna nya tos Tuh tadi di belah ditu teu aya tatangginya teu aya deui bumi. Ayeuna kapali dieu tuh sami teu aya tatanggi kebon tuh. Kebon hungkul di pengkeureun sami kebon aya balong aya solokan. Alhamdulillah panas deui kamari hujan. Cuang poekeun deui anu kamari teu garing popoeanana. Cuang poekeun deui acuk anu kamari teu gararing. Ayeuna mah henteu nyeuseuh nya soalna ieu acuk anu poekeuneun seueur keneh. Bisi pinuh popoeanana ih kalah kangait deui rariba deui. Poekeun heula ieu mudah-mudahan ayeuna garing enjing nyeuseuh deui. Terus we kitu jeung kitu. Nyeuseuh sapatu soalna ayeuna hari Minggu enjing bere diangge dinten Senen. Di dieu wae engke da sok panas di dieu teh. Mudah-mudahan tiasa garing sadinten ayeuna soalna enjing bere diangge sapatuna. Tos mun sakitu poekeunana ogenan. Lumayan ieu cai kangge kokocok di dieu ame sakatna dibahekeun. Soalna engke mah sok dioprek wae ku si Dede. Oprek cai ujug-ujugna kana ember tos baraseuh we. Tos wilujeng rehat istirahat. Yang tingali barudak nuju nanaon teh teu iseun pisan teu aya suarana nya.
Dimana gerak ayana di kalamar. Tuh ya Allah kalah anteng di kamar bari barang emam. Coba itu beresaneun mani balatak. Astagfirullah.